Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi sadaya, tepangkeun nami abdi Alika di kelas 7D bade nyandakeun hiji dongeng anu judulna nyaeta Sasakala Kuya Ngagandong Imahna. Di zaman baheula kapungkur mah imah-imah kuya teh ayana di sisi-sisi muara. Saban poe kuya gawena ngan ukur ngahuma atawa berladang. Kuya getol pisan kana ngahuma teh. Indit isuk balik magrib, indit isuk balik sore. Hiji mangsa basa manehna keur di huma aya hujan angin anu gede kacida. Tatangkalan loba anu rarubuh. Kitu deui jeung imah sakadang kuya mimilu hibar katiup angin. Brus weh lob teuleum rag-rag kaleuwih. Sakadang kuya atuh sedih pisan barang balik ka imahna geus teu aya. Isukna kuya nyieun deui hiji imah anu tohaga. Nyaeta bangunan ageung jeung kuat supaya teu hiber deui kabawa angin. Hiji poe kuya balik ti huma tuluy masak keur dahar sore. Sabot masak manehna kacai heula. Keur dicai manehna nempo haseup ngebul dina suhunan imahna. Kuya gancang maroman tapi geus teu kaburu. Tungtungna mah sakadang kuya teh hing bae ceurik bari nempo imahna geus beak kabeulem. Teu lila keur kitu, ujug-ujug jol bae sakadang monyet kolot anu geus lobah wisan. Eta monyet teh ngomong ka kuya, tong diceurikan teuing atuh sakadang kuya. Nyieun deui bae imah mah, ceuk sakadang monyet teh. Lain matak sakali ieu bae sakadang monyet, harita ge kitu bae. Aya hujan angin gede, imah kuring ruksak ditinggalkeun ka huma. Kudu kumaha atuh akalna supaya hayang boga imah anu awet teh, ceuk sakadang kuya teh. Gampang atuh kuya, ngarah imah hayang ulah cilaka mah babawa bae tong ditinggalkeun. Paek ayeuna mah maneh nyieun deui imah anu alus jeung kuat. Engke lamun geus anggeus ku urang pasangkeun ka tonggong maneh. Cieun pantona sakira asup kana sirah bae supaya gampang ngasupkeun sirahna ka jero, ceuk sakadang monyet kolot teh. Eta omongan monyet teh diturutkeun ku kuya. Tuluy manehna nyieun deui imah anu alus jeung kuat. Nu gedena ngukur kana awak, panton nu dihareupna ukur bisa logor sirah paranti asup kaluarna bae. Saenggeus imahna jadi, rak bae dipasangkeun kana tonggongna ari sakadang monyet anu menerkeunana. Tah ti harita mah imah sakadang kuya teh sok dibabawa bae digagandong. Sakitu dongeng ti abdi. Pesan moralna nyaeta jadi jalma mah kudu getol kawa sakadang kuya tapi tong gampang putus asa jeung teu boga akal, sarta kudu jiga kawa sakadang monyet anu sok babantu ka batur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.